Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdi sareng simkuring kami ngasari di SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Dina dangut ayeuna simkuring baris sadar materi kawi. Materi kawi ieu aya dina pangajaran basa Sunda kelas 10 di semester 2. Tujuan pembelajaran pertama dapat membandingkan bentuk, struktur, dan aspek kebahasaan teks kawi Sunda klasik dan pop. Kedua, mampu melantunkan kawi Sunda klasik dan pop dengan memperhatikan bentuk, ekspresi, dan pembentukan. Bedana kawi jeung tembang. Numutkeun saca bibrata jeung dana vibrata. Bedana kawi jeung tembang teh lain dina soal aya henteu wiletan jeung bentukan, tapi lebah mola henteu kana puguh. Tembang mah ngahaluang dumasar kana puguh nyaeta ganggang gula, pinanti, asmarandana, sinom, jeung saterusna. Ari kawi mah ngahaluang dari teu make pola puguh. Jadi kawi mah leuwih bebas teu kaugal hiji kana lagu. Analisis kawi. Di dieu aya sababaraha rupa aspek dina analisis kawi. Hiji dumasa rumpaka kawi. Rumpaka kawi aya diwangun ku puisi sasinian, syair atawa puisi bebas atawa campuran antara pilihanna. Nu kadua diksi. Diksi nu digunakeun dina rumpaka kawi sakapeung sajalantrahna make basa nu sok dipake dina panggunaan sapoe. Aya oge nu make ungkaran liris atawa kecapan narasi milih. Nu katilu rasa. Rasa ngagambarkeun sikap nu nyiptakeun kawi kana pokok pasoalan nu aya dina rumpaka. Nu kaopat nada. Nada nyaeta suasana anu diciptakeun sarta hayang karasa atawa dipetikeun ku anu ngarepkeun. Upamana suasana sedih, nalangsa, agul, sumanget, rumasa, atawa gembira. Nu kalima amanat. Amanat nyaeta nasehat, keretep, atawa puisi anu hayang dipetikeun kanu ngarepkeun atawa maca. Kagenep tema. Tema minangka hal pokok atawa jalur pengajiwaan keseluruhan kawi. Teu beda saja, kawi oge sok kapanggih tema-tema nu ngegrekeun masalah sosial, agama, kadeudeut, atawa kaasih jeung sajarana. Struktur teks dina kawi. Nu kahiji pilihan kecap atawa diksi. Di dia aya contoh kawi sorban kalit. Urang baris kapitenan dina padalisan kahiji aya Akang Haji sorban kalit. Padalisan kadua Kalina Kucimaya, padalisan katilu Akang Haji Sulama Cilik, padalisan kaopat nyanggakeun mas aya. Padalisan kahiji jeung kadua disebut cantang, padalisan katilu jeung kaopat disebut pusaka. Struktur teks dina kawi nu kadua nyaeta purwakanti. Purwakanti teh padegeutna sora dina pungtung kecap atawa kalimah. Di dieu urang baris kapitenan aya kecap sawengi asa tos lami. Wengi, ni, lami, ni. Aya purwakanti sora i. Saminggu bade ditunggu. Minggu, bu, ditunggu, bu. Aya purwakanti sora u. Sabulan kaya wartos pisan. Aya kecap lan jeung san. Aya purwakanti sora u. Nu salajengna struktur teks dina kawi nyaeta harti denotatif jeung konotatif. Di dieu aya contoh kawi bentang kuring biasana Haji Yusbiro Direja. Duh bentang nu baranang kahibaran sinar bulan, duh eta bentang dongeng celak, narik ati tan wangunan, duh eta bentang nu ngiceupan, ngajak imut ka kuring, sorot cahya bilang gemilang, ngahibaran ngalangkangan. Buah bentang anu ilang dan anu nyandingan diri kuring.
buah bentang nu ilang lanung asih kahena. Duh bentang nu baranang kahibaran sinar bulan. Kecap bentang hirugut nuduhkeun hati sabenerna nyaeta hati deui hati. Buah bentang nu ilang lanung nyandingan diri kuring. Kecap bentang nu kadua nuduhkeun kana hati sejen pikeun kawakilan kitu jalma. Kecap mun teu nandung hati sabenerna sok disebut hati kana hati. Sumber rujukan kahiji buku basa Sunda urang karangan Darpan Saparat Manca. Kedua, buku Rancage diajar basa Sunda karangan Dian Hendrayana. Kitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.